A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sajelema nu puasa di poe tarwiyah tanggal 8 bulan haji bakal dibere ganjaran sakumaha ganjaran nu dibikeun ka Kangjeng Nabi Ayyub alaihi salam. Geus sajarita teh Kangjeng Nabi Ayyub kasabaranana dibere balai nu sakitu poharana sugan aduh henteu sugan henteu Allah pernah usul ka Allah ge eta be beulbah bilatung teh bilatung nah iya langsung ka dieu tah kaleta ya Allah ya Rabb bilatung kaleta mau masalah ngan atuh pan abdi teu bisa nyebut Allah sakitu doang sakitu tah mangga bae tah Gusti kajeun ti Gusti Allah teu nyebut Allah ge aya hate keneh geus teu bisa nyebut Allah sebab bilatungna geus kaleta geus ku hate be ka hate di bilatung tah nya ngomong ya Allah ya dosa bodoh kumaha Gusti bae itu bisa ya hati teh disalametkeun hati mah ku Gusti Allah. Poe teh ganjaran bade jasa. Nah, urang mah cuma puasa poe tarwiyah dibere ganjaran sarua jeung ganjaran Kanjeng Nabi Ayyub. Asal bukana sasiripit bae. Ulah make rujak, ulah make kopi, teh manis ulah. Engke betas isa tah mah. Atuh kitu-kitu keneh tah. Biasa puasa orang biasa dari ganjaran pohara tarwiyah lamun puasa arfa wa man shoma yauma arfa ta'tahu Allahu sawaban mithla sawabi Isa alaihi salam sajelema nu puasa dina poe arfa bakal diberi ganjaran sakumaha ganjaran Kangjeng Nabi Isa alaihi kumaha emang Kangjeng Nabi Isa mah anti dunia ku anti-antina dunia teu boga sajengkal-jengkal acan Kangjeng Nabi Isa mah teu boga sajengkal-jengkal acan nya naon. Geus kulantaran sakitu jawa anti bae keadaan dunia, boro imbah. Tana sajengkal gitu. Mantap Isa al-Masih nya mah di mana bae. Tah ku embung-embungna balik ke alam akhirat kabejakeun boga dunia embung. Teu mulia pisan. Urang mah cukup ku puasa arfa. Puasa arfa supaya salasa guys urang nutup bae di imah guys asal subuh guys ulah dedeleuan ulah dedengan di jero kamar bae guys siapkeun bae remote ibadah kuari hese mah di kamarna horengan keur maksiat ai baheula mah anak urang di kamar urang betah tenang boga anak awewe di kamar bae masyaallah alhamdulillahirabbil alamin neng bager neng tur mah kuncang-kuncang neng mah di kamar bae bunga kuari di mana anak alhamdulillah jadi di kamar bae pace buka WA-an masyaallah geus akhir zaman kuari di kamar nah deres dong orang aki-aki di kamar maksiat ulah sok ngileuk ka dieu biasa bae atuh loba aja aki-aki gitu kunaon atuh nyileuk ka dieu tah ya arba bakal wa man shoma yauma arfa taghfarallahu lahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar sahajelema nu puasa di poe arfa Allah bakal ngahampura kana dosa sataun katukang sataun kahareup masyaallah satahun ka tukang satahun ka hareup eta mah dosa geus we dihampura geus asal puasa arfa geus teu kudu salat jauh dosaan pan urang atuh sia mah endeuk deui kos kitu pan blon mah nyaritakeun ganjaranana atuh teu salat sia mah ngadedengekeun bae lah cak kiai kitu teu kudu salat geus dihampura aing bae pan disalahkeun yo keur nyaritakeun gedena ganjaran seperti eta masyaallah tak dibejakeun sote inget-inget be supaya tergugah mulia amat tarwiyah mulia amat arfa masyaallah hebat tah supaya orang tertarik sebab urang mah masih kene TK
TK makan kos gitu teman dibere bodrek embungin tapi bodrek sih ndaengkeun amis cenah eta urang TK ge tah nyahona ka jeroan oh aya bapana leuleuk bulan Arfah ka anakna teu puasa sia batur mah balalager tuh puasa kunaon sia teu puasa carekan deui ku mana tah suku bapana teh sia tol sia tuh deuleu anak batur paruasa sia tarwiyah Arfah aya sian teu ngajawab teh budak atuh batur mah paruasa ge atuh bapana jeung mana balager sih sakieu teh ti keur ieu paruasa ieu mah jeung abah tok tinggal bapana be heuh oge nya sakieu teh tah ada kula waka ditah ka batur ka anak ge tah kos kitu aya urang tilok puasa mah dibalikeun ku anak batur mah paruasa ge bapana balager cek nya teh tiba heula puasa deh bapak aing ulah ngomong sia jeung ngomong deh abah puasa teu ye sia minta ka sia malikeun henteu abah heula puasa tapi sok aing tungtungna mah lain dakwah pan ribut jeung anak tuh tah ieu bapada puasa mah kan teu kudu nita ka anak abah teu dahar kok mak puasa abah sia masyaallah tah abah sinarieun nyentuh gada hati cak abada sial-sial ting anak ubud sinarieun ka aing geuraheun badurak masyaallah mun bapana tilak nonton TV anakna nonton isieun lagi isi minimal diletikeun ku nya kunaon diletikeun aya abah liwat isin aing ka abah abah na gedekeun deui ya teh geus penghormatan teh kebal-kebal mah lah sieun aya abah pareuman bae gede kebal banget TV di Pareuman bae jual ganti oh